Assalamualaikum warga-wargi sosmed sampurasun. Dinten ayeuna beraktivitas naon? Tah dinten ayeuna mah ayu teh bade diajar berkerbun ieu teh di luhureun bumi. Ayeuna keur ngasupkeun taneuh kana polybag, nuntut we ieu teh ngasupkeun taneunana teh. Kadang sehari teh mawa taneuh teh handap ka luhur teh saukur 1 ember, 2 ember, lobana 5 ember. Tah dikena polybagkeun. Tuh alhamdulillah tos kakumpul sakieu seueurna. Tah ieu tiras tadi urang beresan heula nya tiras ngasupkeun taneuh kana polybag. Lajengkeun urang ieu menyirami tanaman. Ai atos ngesian taneuh kana polybag mah nya disiram-siram we sangkan ieu tanaman teh hirup henteu paeh. Sakitunya ayeuna mah usum halodo. Sugan we ieu ge jadi jeung alus peperakan teh. Kahayang mah engke teh upami nyen konten masak-masak teh tah sayuranana teh ieu ngala ti luhur nya kawas batur gitu. Sugan we engke mah konten abi teh bisa FYP, bisa meledak, bisa menghasilkan artos. Ayeuna ayu teh tos konsisten teh bisa disebut di bulan Mei. Ayeuna alhamdulillah masih kena konsisten ngupload video. Sugan we engke mah FYP